Bos, tadi orang menang kebetulan anu menarik. Contohnya? Oke. Tadi teh kan orang ke mukaan IG pas gitu aya ieu akun anu ngabahas latihan sederhana yang bikin kamu gak belibet lagi. Belibet Pas apa? ngomong. Mm-mm. Pas gitu si Muis menang eksperimen cara ameh belibet teh non latihanna kumaha tadi? Ngomong non? Ke kunci kontak tongkol. Tapi kudu gancang. Kudu gancang. Coba. Bisa? Kumaha naon? Kunci kontak tongkol. Kunci kontak tongkol. Tapi kudu gancang sih gak. Kunci kecoa cokwe, kunci kecoa cokwe, kunci kecoa cokwe, kunci kecoa cokwe, kunci kecoa cokwe sebentar. Coba li. Kunci Kecoa kecoa cokwe, cakwe. kecoa. Nu mimiti tadi Kunci kecoa. Bedanya. beda. Nah jadi beda kan. Ulah beda. Kunci kontak tongkol kunci. Gitu. Kunci kontak tongkol. Mm. Kunci kontak tongkol. Kunci kontak tongkol. Kunci kontak. Ya, berarti itu adalah tips untuk tidak belibet kayak misalkan keluapkan dompet, kayak niatnya kan keluarkan dompet, jadi keluapkan dompet Kalian. Oh, eta teh terapi. terapi nah gitu. Terus aya ke jika beli kerating dengdong. Nah, Keting dong, Deng. aya nu teh kemana? Nu teh Teh mah teu apal orang apal lagi jalan di mana di di mana ta Nah, eta. Ya. Aya nu kieu nu ieu, Bos. Oh iya, jalan Marta di mana di Nata. Marta di mana anjing saya bos. Gitu. Jika beban hujat teu. Beban. Nah, gitu. Itu beban hujat teh. Gitu pokona mah. Baheula urang Beban hujat teh. pernah oge mana keur di mana pas ditelepon teh. Aing di Brigip di Bandung Berisik salah aing di Berisik di Bandung Brigip. Nah, gitu aing di Berisik di Bandung Brigip. Oke. Pernah ya orang ge ke SMP anu bertugas macakeun undang-undang. Kebangsaan yang bebas jadi kebangsaan yang BB. Lucu. Kalah. Dipaehan. Dipaehan nah, maehkeun batur mah dipaehan. Dipaehan. Eta ka mana kira-kira nampet jadi BB? Kan eta teh biasanya dua perpaduan kata jadi ngaco teh. Jika wadeg teh. Ini wadeg teh naon waduk jeung Waduk jeung balik. Anjing waduk jeung balik jadi wadeg. Wadeg. Jika kesana jeung di sana menjadi kesoni aya gitu. Kesana. Lain jiga ieu jiga SMP jeung SMA jadi oh si eta teh SME. Anjing SME 2 Agustus. Terus aya realita aya fenomena nu menarik deui. Kunci kontak tongkolnya tadi itu. Hiji naon sih, Dep? Tah eta Tongkat kontak tongkol. nah, kontak Tongkat Tongkol. kontak tongkat tompang tung ting dong bang tung ting tung bang tung ting dong bang tung ting tung pawung araran anjing mararonyet cuy. Bro, enak teh ke rame ieu nya di sosmed teh soal santet. Why? Santet. jadi Santet? lain kerame jadi nya memang kerame cuman belakangan ini orang ningali di sosial media sempet aya viral naon ngaranna teh TC Ferry Irwandi Pere Irwandi. bahwa cenah mana sok manehna jadi manehna sebagai logos anu teu percaya santet gitu nepikeun ka si eta bikin tweet anu di X ketang ai X ngaranna tweet lain deh Twitter teh X naon? Twitter ayeuna berubah jadi cuitan di nge-ek X berarti. bahwa Anjing nge-Twitter nge-X. naon ngaranna teh teh bahwa X. sok saha nu sanggup nyantet urang cenah diberi duit 1 miliar jeung amun teu Alphard hiji cenah Anjing. gitu. Waalaikumsalam. Nih ada datang teman kita nih. Oke, masuk. Ini si manusia arca, teman-teman ini. Sini, ya. Ini manusia arca. Hidup, aduh, ini. Hidup Banda Azbatiu. Ca. Kela ieu teh da kumaha nya. Sampai mana tadi teh? Sampai ka ngejelaskeun rame ada konten kreatornya li. Konten kreator, Anu? YouTuber oge. Anu karena dirinya heulakeun we gimmick jadi teu jelas bitu obrolan teh. Cok. Simak. Simak. Naon we nya? Alphard. Anu bisa nyantet dibere Alphard amun teu duit 1 miliar. Saha eta Gitu. nu ngomongna?
Peri Irwandi aya konten kreator. Gagal persantetannya. Gitu kuy. Nah, berarti kan di sisi lain si eta teh memang sangat tidak mempercayai adanya santet eta tapi kawani kitu. Nah, jadi pembahasan teh adalah mana percaya teh sih ka santet eta gitu. Anjir, percaya Atau tidak? orang masih bingung guys. Berarti kan anu kitu mah tidak bisa objektif bernya. Berarti ngomong kena pengalaman mungkin. Entah eta meninggalna di diri sorangan atau di baturnya anu atau orang lingkungan. menyaksikan atau ngadangukeun gitu. Gitu. Si misalnya. Jadi cerita tentang santet aya teh pengalaman Pengalaman soal tuh. berkaitan Cuman dengan kan, santet. Iya, karena memang tidak bisa objektif bahwa memang santet aya atau eueuh teh kan tidak bisa dibuktikan ku kebenaran bersama gitu. Jadi pengalaman didinya kumaha tah tentang santet eta percaya teh sih. Jadi ini menarik ya teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam. Jadi untuk menurut saya itu kalau santet kayak misalkan sang disantet ku aing ngasupkeun tabung gas kana jero beuteung geuningan. Nah, untuk itu saya tidak percaya karena saya belum pernah menemukan yang disantet masuk ke dalam perut tabung gas 3 kilo itu enggak ada. Yang pertama itu. Yang 12 kilo? Yang 12 kilo apalagi? Oke. Coba dah, tabung gas 2 kilo enak. 12 kilo nu biru. Berem. Blue gas. Blue gas. Oh. Nu lebih gede kan? Tapi pink, blue gas tapi pink. Oke, jadi gini untuk Daddy pink. Lanjut lah. Oke. Kenapa? Jadi gini ya, mungkin Ayah jam sabar di Tanjung Sari ayah ya juga ayah Vidi. Gitu. Oh iya. Iya tahu Vidi mah. Gitu. Dilan. Jadi gini ya menurut saya tuh kalau santet pondasi berpikir santet itu sebetulnya ada. Tapi untuk mempercayai ada itu kita harus melihat dulu buktinya. Dan sedangkan saya tidak pernah melihat buktinya yang disantet. Kayak misalkan masukkan paku. Kanu jero beuteung. Masukkan jarum pentul. Kanu baham misalkan. Kalau ada berarti saya belum pernah lihat. Kalau ada mah berarti ada. Kalau nggak ada berarti nggak ada. Ya, hese antara ngobrol cari aman. Ada dan tiada. Jadi pengalaman naon? Pengalamannya kia bro. Jadi ada dulu tetangga saya nih. Boleh disebutin namanya nggak? Nggak boleh ya, jangan ya. Di Inisial bunga sebut atau saja Mawar. Si itu Gering manehna teh. Aya we jelemana si Meki. Si anjing, sia goblok. Sakoy manjing gitu wae, ini ka aing teh. Inisialnya can aya. Heuh tong disebutkeun panan. Nama samaran inisial. Muis. Nah, si Muis teh dulu teh pernah disantet. Cenah gering di PKU dagingan. Maksudna di PKPO pisan tah. Kejadianna teh urang aneh kuis juga. Galih nu disantetna misalkan. Sare we ngabamengkang teh bisa dikukumaha. Terus ada datang aya hiji si penyembuh santetna teh. Kan otomatis ieu teh sadar. Tah si eta teh maca mantra di kitu. Bade ngomong tah ieu mah disantetna, ieu mah diheureuyanna teh ku hayam hideung, sina urang bawa hayamna dina digalinya keula cicing-cicing. Wah, jero cek si bapak eta teh. Urang teman ningali dengan mata kepala sendiri teu nginjem panon batur, urang make panon sorangan. Dikodok di kieu. Naon nu dikodok? Api-api nah si eta teh. Jadi Kanu naon ngodok kanu naon? kieu anu kul. Oh, jadi gaib gitu. Terus Kiki aneh hungkul. Siga nu ngodok kana jero tanah tapi eueuh. Ngan cuman pas dikodok ieu tah ieu beunang huluna pas di benyeng huluna teh ieu teh ngilu nangtung. Urang meningali asli eta mah. Si nu sarena teh nu cenah majarkeun di heureuyan. Oh jadi
aya santet aya di heureyan. Tak urang teh nyaho bedana ge jelaskeun. Hey. Cantik. Cat calling atuh maksudnya. Cat calling. Anjing cek aing cerita serius jeung nu kieu mah. Serius. Lanjut. Ya. Mungkin memang santet cuman non bahasa nu berkembang di lingkungan urang teh di heureyan. Mungkin santet teh ngaheureyan mah teu nepi ka maot gitu. Nya ngaheureyan ngaranna ge. Di toelan unggul. Digelitik ya. Terus lanjut ke heula. Nangtung si atana nu teu sadar di santet. Heeh, dibenjeng kieu teh. Cet, ka beunang ya huluna cenah teh disebut lah teh orang pinter lah nya maksudna teh. Nu bisa Orang bisa tadi semua teh. Urar bisa urar eta mah. Lanjut. Anjing poho we setan. Dibenyeng kan teu sadar tapi si eta api-api teh kikituan urang ge ningalikeun karena orang pada saat itu SMP kelas 2 benerannya jeung babaturan sorangan eta teh mamihna sia bos babaturan urang tah mun urang babaturan si galih jadi mamihna si galih nu di heureyan teh kitu urang makana ningali kitu live langsung eta mah jadi dibenyeng kieu ku orang pitana teh api-apina teh kitu tah simulasina teh simulasi goib teh benyeng up tapi ina ngilu nangtung wah bari ngagorowok tah urang teh dinya teh Ngagorowokna naon? Nah gitu teriak. Terus, tah nanti itu kejadian naon bisa percaya henteu percaya gitu maksudnya karena kesaksian. Cok coba tapi eta pada saat eta kan keur umur sabaraha kelas 2 SMP eta menangkapna naon sebagai naon eta bahwa ngubaran karena baheula mah keur usum ngubaran teh lain ke dokter jadi dulu mah ke orang-orang yang orang bisa war gitu menurut saya mah nepi ka ayeuna can pernah aya deui kejadian nu kitu lamun kejadianna ayeuna ku saya mah rek diteliti gitu rek dianalisis gitu mah analisis dangkal urang mah gitulah ditingali ieu ditinggali bawa-bawa ditoel kan nya di dieu cenah di heureyan bisa pas urang ngagorowok ieu dibenyeng sarua gitu jadi settingan gitu di settingan kan bisa sebenarnya mah cuman pada saat itu urangna berpikirna make naon ditinggalikeun gitu eta pengalaman pribadi mah tapi terjadinya berarti di Batur gitu tapi ya keur leutik mah hese nganalisa nanya soalnya pada saat eta kan kelas 2 SMP apal sorangan sih kelas 2 SMP aing ge digoblok-goblok kenal hari itu masih anjing melong wae cenah aing pernah tah gitu nu harita episode mimiti tak ieu jalmina ka abi urang pernah cang teh urang kan baturan si encis baheula arek renang ka Somo SMP ada gua nasi encis ka jero aya make sepeda budak SMP make seragam ke ningali nya dan ngaliwatna eta hungkul tuh ditinggalikeun we pas melong di masih anjing melong wae cenah geus kitu maju we bari make sepeda BMX kerung langsung nanyakeun ka si encis ya nanyakeun ari eta saha eta mah emang kitu cenah cuk si encis make cenah bae teman nu gelo lis gitulah ngenteu aya gelo mah gelo cinting karena naon isuk-isukna dimandiana jeung iguana benar jadi aku sama almarhum babeh dulu tuh dimandiin sama iguana pengalaman mana kuy orang nggak respon tadinya ngerespon lah keur leutik emang ningali kejadian nu kitu teh nya pasti aneh contohna urang juga baheula mah di pasar malam sok aya tukang sulap apal teh debus nu ujung-ujungna ngajual obat gitu urang kan aneh juga misalkan aya kotak jelema diasupkeun jual ngaleungit geuningan tapi kan kadiekeun-diekeunna mah nyaho eta teh trik jadi trik hanya sekedar trik berarti sih ya kemungkinan dihukumi ke mana teh trik antara si orang pintar eta jeung si ibu-ibu nu nangtung tadi indung urang cenah sih mah. Teu sih urang teu lain ngaresponna lain kitu. Oke. Hanya menyamakan pengalaman keur leutik. Anu aneh ningali hal-hal kitu. Meskipun ya geus gede oge pernah sih urang mengalami hal aneh eta. Santet. Urang teu ningali secara langsung, cuma ditinggalikeun video ku babaturan urang. Oke. Video ikan pari. Aya video ikan pari baheula. Backsona Arab. Anjing durhaka cenah. Tah kan maksudnya sarua jeung eta mun video mah. Tapi sok lanjutkeun. Lanjut dulu. Ieu teman urang ngomongna nya. Ieu cenah manehna kan geus naon teh menangani, bos, menangani hal eta. Oh, berarti eta praktisi.
Tah ieu cenah contohna nu kasantet teh. Jadi teuing si eta bacaan naon kitu teuing make carana kumaha si orang eta anu disantet teh tonggongna diusap teh keluar gelas bos. Percikan gelas. Lain gelas sorry. Muk. Keluar muk. Iya, anjing tembros. Tormes. Termos. Anjing keluar gelas. Lain. Nah, ini suninya kopi teh, Bang. Ngopi dulu atuh cenah. Oh iya betul. Nu saya eta. Gali. Oh. Eta kocek. Bikin. Terusin dulu sambil cerita. Tapi gelas sambil cerita bieu koy. Bijil gelas. Biji iya percikan gelas gitu. Percikan kaca. Oh, beli. Percikannya gitu nya ngaranna. Percikan. Serpihan anjing percikan mah cahaya. Percikan cerat muncrat gitu. Cai muncrat. Cerat. Tah eta teruskeun. anjing cai aing teh. Berarti eta bijilna tinu naon? Tinu tonggong. Lebih spesifikna deui Tinu tonggong tukang ieu. berarti kan non serpihan. Berarti bijilna tinu pori-pori berarti. Pori-pori bos. Oke. Kan tadi dinu bayangan aing mah bijik jadi gelas gitu. Tah penjelasan kan orang nanya. Bolong. Orang nanya anjing nabet bisa gitu sih. Aku saya tadi jelaskan betul aing mah jadi cenah prosesnya ante teh si energi anu materi ieu diubah jadi energi anu lain materi gitu. Imaterial. Imateri. Tapi pas diasupkeun deui kanu awak itu jadi materi deui. Gitu. Transfer berarti. Transfer. Mengubah bentuk. Eta meureun anu dimaksud tadi aya gas 3 kilo dina awak teh. Oh. Digaibkeun heula. Tapi gede teuing meureunna jadi teu sanggup ai gas mah. Heeh, soalna ai gelas mah bisa eta bi. Sok anu heureui geus siang diasupkan panci kan jero awak geuningan. Tapi asa aneh lamun nyantet dengan cara ngasupkeun Ngomongna kanu mic atuh. Ngasupkeun gas non sabaraha kilo? 3 kilo. Kan segede kumaha segede kieu. Dek ieu dari melon. Tik segede. Kan kayak langsung ngebentuk kieu mun. Coba. Kartun. Segede kieu untuk kabeh. Sama nu 12 kilo saya juga robot Android. Jelly bean teh nih marshmallow. Jadi gitu bos. Berarti dua nana ge secara pengalaman mah anu konteksnya direct langsung ke diri sorangan mah eueuh. Oh sih. Mengalami eta gitu. Direct sellingnya. Langsung gitu. Heeh, maksudnya gitu. Dia kan nyaritakeun pengalaman batur dengan kesaksian. Gimana oge sarua. Makasih ya, Bang. Tah, berarti ketika maneh ningali video eta naon menanggapiina atau memaknaina eta? Memaknaina ieu mah nya fenomena di dunia weh. Tapi orang can meyakini 100% teh karena orang can ningali langsung. Cuman ya orang meyakini bahwa babaturan orang anjing ieu serius pisan gitu. Kanunya ngerti orang pernah gitu. Terus aya babaturan dia jadi anu anjing si ieu logika pisan gitu jelema teh. Tapi saya nyarita orang ieu kan orang Jawa. Kuy di tempat orang mah cenah aya makam. Bisa bahasa Sunda. Bisa bahasa Sunda tuh orang Jawa mah nengen di nang omah iki lho. Mas iki lho, Mas. Nang omah iku. Geus lila di dia, Bos. Dia. Oh, jadi teka tinggali Jawana. Nya ayalah gitu nama medok nama gitu. Sok menta bye menta. Mantap. Jadi aya non teh aya makam, tah makamna teh 2 makam, Bos. Jadi makam cenah baheulana teh nu hiji makam dukun sakti. Nu kaduana makam ulama gede. Wah, anjing sih di kumaha gitu. Wow. Maksudnya ulama besar. Dia merubah apapun. Ganti diksi doang. Nya ulama kahot lah. Maksudnya nu berjasa di lembur eta gitu. Nah, terus. Nah, menurut si eta masih keneh aya nu jarah kadua makam eta. Jarah teh ieu meureunnya teh kunjungan gitu nya. Kunjungan gitu, visit gitu. Faktori visit. Tanu ka makam jadi cenah banyakannya anu emang misalkan hayang beunghan musrik bro. Gitu. Siga pesugihan gitu. Teu maks naonnya. Lain pesugihan Nginpo.
Jika orang kan pernah ke Gunung Gelis manggihan proposal. Heeh, nya aing. Kan. Jadi di makam aya proposal. Bener, iya saksi. Si Ieu mah emang lemah. Iya tapi kan dibantuan ku urang mah percaya. Percaya. Standarnya jelas kan? Ya. Puguh eta. Aya proposal kan anehnya Di gunung aya proposal? Aya proposal. Sipi Lain di gunung, di makam. Di makam Kan proposal? kebetulan posisinya di gunung. Sipi kurikulum pita eta Proposal. Anjing. Proposal project. Kita punya project. Butuh bantuan dana. Iya. Ka makam. Bikinlah proposal ka makam. Pengajuan kah sponsor kan urang teh. Heeh. Biasana make proposal eta tata ieu mah posisinya aya di makam. Jadi kan otak goblok urang teh menyimpulkan anjing ieu minta sponsor ka makam gitu. Oh. Jelema mah eueuh ngan aya proposalna di makamna teh. Gitu. Iya. Di mana eta? Gunung Gelis. Aya di luhur di makam. Eta teh makam saha euy? Aduh urang teu apal. Orang pernah ke puncak makam eta, tapi oyok makam hijinya, terus aya tangkal gede gini kan. Tukang lahang bisa itu orang. Jang di ulah Mana ieu teh info lebih pisan. Jang ulah ngomong sompral cenah di dieu mah kitu. Sompral. Sompral. Kayak gitu. Sompral. Tapi aya nu aneh. Naon? Si Samsul cerita. Kumaha? Jadi aya disamarkan atuh Sumsal. Si Sumsal. Terus anjing. Dah ya makam kan deket si eta makam keramat cenah. Deket si eta. Deket imah si eta. Oke. Jadi lamun ka makam eta sok aya tradisi urang teh kudu ngomong naon? Mitos aya mitos urang teh kudu ngomong barade uyah gitu. Misalkan ame salamat cenah. Oh, Atun Samsul mah lain uyah anjing. Naon? Lotek. Balik anjing. Nah, bener aja sih. Goblok beda Lain uyah lain. Lotek. Gitu. Goblok. Tapi aya kadang-kadang aya sih di suatu daerah ulah ngobrolkeun eta geuningan. Dan eta kan kepercayaan anu non kuat gitu, urban legend anu kuat anu dipercayai oge dan diyakini ku orang-orang di sekitar eta. Gitu kan. Terus ketika aya jelema anu tadi mah sompral cenah ulah sompral tapi urang karena lain orang dinya misalkan terus ngomongkeun eta tapi tidak terjadi nanaon. Nah eta dilakukan oge ku si Jawin. Kan eta pembuktian mitos jeung teu cenah kadinya ulah make ieu gitu ulah make. Nyiror kidu. Tapi ku si eta dilakukeun dina kontenna teh untuk membuktikan bahwa mitos-mitos ieu teh waduh sebetulnya mah cenah kan kitu. Karena ngaganggu kanu matika. Apa matika? Apa? Mate. Gitu. Oke. Berarti naon abusna tanya? Urban legend itu teh dogmatis. Antau ge sih. Tah terus kan urang ieu ruang lingkupna di Sumedang keneh nya. Aya oge kan di anu kasohor pisan lah sa Sumedangeun mah. Aku tahu itu. Naon? Ranca Batman. Lain. Ieu mah nya cerita urban legend anu jiga ceuk si aku di si Sumsal. Teu meunang ngomong ucing. Di mana? Di Citengah. Anjing. Bae. Anjing mah. Gitu berarti sarua anjing eta. Jadi make kata ganti. Ternyata orang dinya mah lamun rek nyebut ucing teh. Ganti ku termos. Ganti ku naon anjing da ucing piraku. Itu naon sok misalkeun. Meong bisa. Suara eta mah anjing. Kucing ya suara, kadenge pan. Kucing. Namanya gitu suarana kucing. Bener, tapi memang diganti ku budak orang dinya mah meskipun manehna teh henteu keur di imah. Misalkan manehna keur di Tanjung Sari, keur di dieu ya misalkan. Teu bisa nyebut ucing teh teu bisa we. Karena geus kebiasaan. Nyebutna meng gitu. Karena temenna ngomong ucing. Cenah mah bisi aya naon mamala lamun ngabantah mitos eta. Gitu. Tah tinu santet teh meureunan. Kitunya jadinya kan wetanya. Tapi orang boga carita tentang persantetan. Ngarokola. Santet. Lain carita berarti abusna dongeng meureunnya. Wakepoh santet. Ieu caritana teh ti babaturan urang kuy. Jadi manehna mungkin pada saat eta nu mengalami atau menyaksikan eta di suatu tempat nya masih deket-deket Tanjung Sari lah gitu. Jadi memang cenah baheulana terkenal daerah santet. Daerah dinya teh emang loba tukang santet madep cenah nu beredar ayeuna teh gitu. Nya kurang lebih mungkin nyaraho lah barudak ge meureun di dieu atau anu nonton orang Tanjung Sari atau Sumedang khususna. Aya di hiji daerah anu memang terkenal nyantet.
pada saat eta teh bautan urang nate tahun 2000-an kelas 2 SD cenah. Berarti kan urang keur leutik. Aya 4 tukang santet jago di lembur eta teh. Tah pada akhirna di beresan teh keluarga jeung pihak berwajib. Maksudna di beresan teh kan eta teh bakal turun temurun gitu tah. Si 4 ieu dibantai. Pelaku praktisi santetna dipaehan gitu. Dipaehan ku keluarga jeung ku pihak berwajib teh. Oge jeung keturunanna anjing goblok kabeh karena cenah nu kitu mah meskipun teu diniatan ge bakal turun ka turunan teureuhnya bahasa istilah nama teureut gitu menurunkan kekuatan. Bakal karena dipercaya oge Witcher mah cenah nu karar itu mah memang bakal turun nepi ka incu dan segala macem. Dibantai yeuh kabeh jeung keluarga-keluargana ti 4 ieu teh. Tapi nu ieu teh beak tilunya nu ieu ge keturunanna geus, tapi nu hiji ieu teh nepi detik ieu teh teka panggih. Anjing. Nu tilu eta? Anu tilu mah geus ieu. Kan aya 4 kabehna teh, ieu teh kabeh geus dibantai jeung keturunanna. Nu ieu oge keturunanna geus dibantai oge, tapi si ieu mah teu beunang nepi ayeuna detik ieu. Kitu nyaritana kan jadi asa keren nya. Ngagantung gitu tah dramatis. Plot twist teh kitu nya. Cenah. Naha oge matak nepikeun ka ayeuna masih aya praktek eta teh. Mungkin di daerah eta teh. Gitu. Kan aya paribasa lamun orang hayang menghilangkan sebuah pemikiran, hilangkanlah orangnya gitu. Lamun orang hayang menghilangkan sebuah pemikiran, hilangkanlah orangnya. Ideologi. Jadi dibantai. Gitu. Habis gitunya. Habis. Gitu. Menarik itu dan eta teh aya keneh sampai ayeuna. Teka panggih entah eta leungit we tilem meureun. Jadi jelemana teu pernah kapanggih. Henteu mun modar jasadna oge teu kapanggih nepena teh kitu. Cenah eta tapi da mungkin jadi diterima ku urang sebagai dongeng we. Tentang santet eta teh. Folklor. Wakepo. Gitu. Itu cerita nu menarik itu masalah permitosan orang jujur sih percaya kumanya percayanya gitu maksudnya tapi lolobana mah teu percaya kumaha nya sok kumaha pangajelaskeun bisa teu? Ente percaya emang? Urang pribadi mah percaya sih. Aya nu kitu sebagian nya geus eta mah fenomena. Oh iya karena pada saat zaman Rasulullah. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dulu tuh Rasulullah tuh ini revisi ya cemiu ya correct me I'm sure wrong. I'm fine. Okay. And the end of the day, jadi Rasulullah tuh dulu pernah disihir, bahasanya itu sihir. Jika kita tidak mempercayai sihir, maka kita tidak percaya. Tidak. Makanya kita tidak percaya. Tidak. Gitu. Itu teh guru urang gitu setelah. Jadi baheula ge zaman Rasulullah teh pernah memang terjadi di sihir teh ada. Berarti lamun eta kan kisah Rasul. Jika kita tidak mempercayai kisah Rasul maka tidak percaya. Tidak. Berarti aya sebenarnya mah riwayatna teh hadis riwayat. Oke. Begitu terus teman-teman. Jadi kumaha? Eta tentang kepercayaan masing-masing kan pada akhirnya mah subjektif gitu. Atau kieu lah eta kan jauh pisannya. Lain jauh atuh naon ya jauheun kanu praktisi nu karar itu. Pengalaman hororna we. Itok Inong. Ce Oh yes. Ning si Ndey ya teman. Ndedai. Di atas suhunan. jadi horor ente ieu cokot konteksnya pengalamanana we ulah hororna lah. Pengalaman mistisnya berarti nya. Iya, mistis. Mana kan sok manggih jurig beuteung dina. Anjing. Anjing. Janganlah bermisah eta lamun hayang apal cerita eta aya di barudak. Jurig beuteung. Atau ditinggalin ada deskripsi kayak jurig beuteung ya aku. Jurig beuteung. Atau aya jurig kembu kan. Ya. Terus bahasa di kontrakan baheula barudak di pojok sini. Aya jurig BH. Jurig celana dalam. Jurig daleman. Tolol. Teruskan Teruskan kuy kumaha.
Naon? Si tadi Kan mereka ngobrol keur ngomong gitu. Heeh, mana yang cerita Pengalaman horor. mistos. Nah, imah. Mistologis. Banyak sih. Cing, serius. Oke. Salah satu lah. Salah saja anu bener-bener keluar pisan ti logos. Gitu tak ingin keluar dalam jiwa dengan ukar itu. Keluar tina diri. Kelak. Lamun lamun menyaksikan secara langsung mah Belum pernah. Saya Saya juga udah kepala 3 belum pernah ketemu yang kayak gituan. tapi hayang. Sia. Berarti percaya. Berarti percaya. Percaya. Suara-suarana anjing. Sieun aing sieun. Pokoknya mah terindra berarti. Indra. Ini lamun keur nonton film horor mah cek baturan aing anjing si Komeng bijil gitu mun ajurig teh. Nah, aing mikir si Komeng. Oh, spontan bijilna. Gitu bos. Terus ngehubungi si Jai teh tadi teh. Si Jay. Bungi Jay ganteng sih. Anjing. Tapi eta kerletik oke kan urang teh geus di Sok kumaha. Teu maksudnya Urang boga cerita. Lamun di urang nya urang kerletik teh anjing sangat kental bos. Liket. Sangat kental dengan pergaulan atau pembahasan anu mistis Tentang eta. Heeh. Aing pernah kan kerletik teh aya klub bola di SST. Terus ngumpulkeun duit kas lah. Dah anjing inget kan kebuatan urang si duit kas teh disimpen di naon cik dina bok anjing. Bok pensil panjang teh. Cepuk. Eta nu Anjing dicepuk. Jelema beunghar eta nu boga cepuk. Dicepukeun ku aing. Terus disimpen di nu cepuk. Pek teh cenah aya beja leungit anjing. Tujul. Nyerangkan teh ku tuyul. Deta urang nepi ka non teh peuting-peuting ngariung teu babaturan urang. Ngadaroa. Ku tolong naon cik nyimpen cepuk eta aya duit kencring nyimpenan di dinya cering ngahaja. Cik lamun leungit bener ku tuyul cenah. Nepi ka peuting pisan da teu leungit. Aya we Si duit. Eta umur sabaraha kuy man? SD. Anjing Kelas umur. Teuing umur SD. Dulu tanya lagi umur. Kelas 3 SD umur sabaraha? Jabatan maneh naon SD pada saat itu gitu. Kalau mau ngomong umur, Pak. Umur berarti 10. urang asup Salapan. Oh iya wajib belajar 9 tahun ya. Urang asup SD teh kelas genep tahun. Genep tahun, 7 tahun, 8 tahun. Kerumur Oh, mana ya, anjing ngobrol prematur. Terus si tuyul eta teh. Berarti dihakan ku bendahara juga nama. Si anjing kalau dibelikan Vespa. Coy, jigana gitu. Si praktek santet eta teh anu tadi pengalaman non kuy bijil gelas tinu tonggong santet terus si emak eta hudang sendiri. Mungkin konsep kerjaan teh jiga hacker cik urang mah. Kumaha tah? Tah, hacker oge kan tidak semena-mena aing hayang nge-hack Facebook, aing hayang nge-hack Instagram misalkan. Kan tidak semena-mena buka laptop tapi kan urang teh kudu ningali heula pola si aplikasi eta, terus urang teh kudu berangkat oge ka kantorna mungkin untuk mencari informasi dan segala macem. Nah, mungkin si santet ge kitu maksud urang teh. Jadi maneh dukun. Ieu nu direk disantet ya. Moal bisa tiba-tiba ti dieu ka dieu langsung nyantet teh, tapi nitah urang cik tinggal si itu kegiatanna naon wae. Oh, intel gitu. Intel insider. Gitu. Jadi misalkan si itu bukina kopi hideung, oke berarti kopi hideungna di naonan langsung dikitukeun tadi dia santet. Ngaduitkeun ka klien anu hayang nyantet si ieu. Tah urang mah menganggapna kitu santet teh. Urang mah. Tapi masuk. Gitu. Aya cari tadi teh. Untuk masuk kata bener. Kan ini mah pandangan pribadinya. Soalnya logo saya hulu pisan mesin teh. Siga ieu nya siga industri atau mesin teh gitu. Siga industri. Kayak basuna teh goblok si anjing tiap aing ngomong cuma bener. Kan industri itu banyak jelaskan. Goblok teknik nanti juga industri banget gitu eta mah siga aing pan marketing. Kompetitor. Gitu. Pola kerja nanti gitu misalkan. Ya tapi settingan total settingan nu nyantet jeung nu di ubaran teh misalkan mana disantet. Urang teh rek ngubaran ya. Kan urang
moal semena-mena teu nyaho da ente di santetan naon geus lamun di setting sekalian urang nyawa si galih we tita menyelidiki kitu tah keseharianna naon info-infona. Jadi urang teh ketika urang nebak sok jujur maneh resepna kopi Indo Cafe nya. Karena kan geus ditayang geus nyaho gitu. Kayak gitu maksud urang teh. Intelijen teh gitu. Terus zat anu diasupkeun ka nu awak si nu dek disantetna ngaruh oge teu? Ngaruh urang misalkan anjing sih moal teurak ku gas mah misalkan. Oh cocoknya aku beling. Kan anjing ku holo. Besi holo. Terus budak dulunya. Merek nyantet kasih aku mah aing ngabangun imah. Holo anjing bajaringan. Wermes mun bisa main keur butung anjing. Spandek anjing batako kabeh semen ka santet sakalian lah tuh mah anjing. Kagok tah para gitu. Tapi si horor santet ataupun hal-hal gaib eta teh memang selalu jadi topik anu seksi. Betul, dijual untuk konten kreator dan segala macam. Karena pernah kejadian di orang paling deket lah di dia. Pernah kejadian sa Indonesia di prank ku si Yana. Iya orai hejonya. Orai koneng. Ganti warna. Orai koneng eta nu dicadas pangeran teh nya. Tah gitu maksudnya. Jigana eta citra ieu nya. Teuing eta si anjing otakna kumaha nya? Maunya woi, urang tiris. Nah kan gimmicknya kan si gimmick kan. Sarwajeng anu si ieu rek nyokot hayam tadi. Kan gimmick eta. Anjing, menunggu barana di tempat gini kan. Wah, urang tiris. Urang ieu dibawa ku orai koneng. Padahal mau berkas anjing teh. Goblok pagawe notaris. Tolo anjing terlilit anjing. Gitu. Goblok. Trending nggak sih? Tapi lain arek merendahkan anu meyakini nu karita oge nya gitu. Ima kan opini pribadi lah. Opini pribadi gitu. Soalna aya cerita nu menarik ya. Kumaha? Jadi kieu urang ieu mah cerita di rumah. Indung urang kan tukang ngaput. Indung urang teh keur ngaput. Urang hayang dahar, baheula kan keleutik mah hayang mam. Mah hayang makasih ya. Sama-sama. Mah hayang mama ning caing teh. Maksud indung urang teh kan tukang ngaputnya basicnya ya. Ingat tukang ngaput. Indung urang berarti kondisi tukang kaput kan apa bola di mana-mana gitu kan terus aya kain bola liar bola kaput bola sepak anjing lain mah atas mah kemodoy mah gayungna mana mah aing pernah anjing jadi loba carita goblok tolol si aku mah dipantik terus aing pernah lanjut aing pernah kerpup setik modal keur modal nyeri hate nih bretak kaburu teh kan modal pas kiki aing gombrang lain tuh goblok aing ke Korea anjing kanobak anjing goba gayung nyeri hate ternyata gayung dia pakai ngamandian motor ku babeh aing terus pakai daun atuh nya bebeja asa kan mah gayung mah gitu sia goblok sim terus makanya delikit sekali pakai sungut si anjing si Dragon Ball eta mah indung udah dibekam we sakeut dot kali carita namana Ten Brother aja bahamna wow nyedot empang naon empang teh balong anjing kayak lebih caritana can beres lanjut jadi indung urang tukang ngaput kan penjahit Elida tah pokona murek ngaput ka indung urang masih kene muka ngaput nepi ka ayeuna jadi urang keur leutik urang hayang dahar harita teh rusuh nyalapar beres layangan poek panon teh ka imah teh kana kaseraban matahari teh nya mah hayang mam tengah dia wae di lantai 2 kan. Lantai 2 indung urang di handap mah hayang mam. Wae suarana anjing. Sareupna pada saat itu teh heuh. Goglobragan di luhur teh. Gombrang. Siga nu ngaput. Bola teh kitu tah. Mah, aya mama teh ngadangu. Mama ya abi hayang mam. Mana mah? Mah, urang kitu penasaran. Ning cak aing teh lanceuk aing pernah nyarita bahwa di imah aing teh ternyata urut rel kereta api teh baheula anu katabrak tukang mie ayam dan lain sebagainya pokona mah. Anjing tukang mie ayam bener. Huluan. Cek lanceuk aing teh. Itu tukang mie ayam huluan terus nanyakeun, hulu urang di mana? Eta ngomong make naon? Make sungut. Sungut dina hulu. Berarti eta asna kapanggih kitu. Cek juri teh. Oh bener. Ongko huluan tapi bisa ngomong.
Kapanggih ternyata. Geus anjing kela ieu. Terus mah emang ka mana? Mah tuh mah tong ngaheurean mah gitu. Aing teh deg-degan anjing di jabah sareupna. Urang kan ditinggal babe urang dinasnya, urang anak kedua. Ieu umur sabaraha SD? SD lah. SD juga na. Urang inget carita tapi urang teh umur sabaraha SD mah pangkat. Callback anjing. Cara rollback. Lain pangkat di anjing jabatan. Anjing. Lanjut. Mah emang mah kamana itu ngaheurean mun isieun cuma istek kitu. Beuki tarik gogol beragana teh. Anjing cek aing teh. Wow. Oh. Kitu atuh mun aing anjing. Langsung aing teh. Itu jurig cek aing teh asli ieu mah cek lancek aing teh baheula. Komeng. Anjing spontan teh. Beres-beres carita anjingnya. Iya lakon rame ya. Iya lakon rame yo. Dengekeun sareng hos yang gugur. Terus Pada saat itu aing memikir bahwa itu hantu ya, teman-teman. Karena orang teh nyeri hati meakeun penasaran baduli teuing lah curang teh pada saat itu nya aing ngabaranikeun diri weh. Di udag lah ku aing untung teh kaluhur dak dicarekan teh mah urang teh durhaka heueuh mesti teh mama imah mana teh ngajawab abi teh sieun ceuk abi teh kitu nya. Pas diteang kaluhur da ngagebeg ya mes bola hirup sorangan bola kaput war anjing hantu cek aing teh ieu mah bener. Pas aing ka handap cet balik di kaluhur teh masih kegerubugan ternyata ieu punchline aya. Indung aing teh kan rorombeheun sukuna teh. Si bola teh nempel anjing. Bola obras kanu kieu tah. Mentas si orang trek meuli bawang berada aing lapar heuh. Mentas ka teh ida Asia. Jadi suku bola teh digugubug nu rorombeheun teh. Bot indung aing teh dakar nyebrang nah ca aing teh beureunan bola jeung radadak tarik si horeng. Indung aing teh lumpat nyebrang. Jadi intina mah gogolo bragan bola teh nyelap kana roromeheun indung urang. Lompat keluar imah. Heeh, cek aing teh. Aing harus ngagebeg berarti poinnya adalah ketika kamu manggih sora nu ararane sok datangan we da moal naon urang ge umur 3 ayeuna geus kepala 3 can pernah manggih nu kitu tapi embung. Tapi hoream, tapi soak. Ternyata kitu. Nempel kana roromeheun suku indung. Kesimpulan teh berarti teh dia naon? Bola. Gara-gara bola, lain bola sepak, bola obras nempel kanu roromeheun indung rek meuli bawang, nyebrang ka hareup. Eta di nu mesin jahit keneh bolana mah. Heeh, bolana teh mesin jahit keneh digugubug we. Bola teh. Tadi dinya berarti poinnya kalau ada yang aneh-aneh cok jugjug we. Sampeurkeun. Tidak ada. Biasana lamun acan disampeurkeun mah adalah kepercayaan kan orang teh percaya atuh eta jurig atau lain. Keur geus disampeurkeun mah jadi pengetahuan. Betul. Aing langsung nyarekan kayak aing mah ngareurewas wae. Suga teh nyarekan terus aing mah rorombeheun. Heuh, aing carekan mah cak aing teh mama abis sieun ngageruan mama teh dipanggil teh nyaut-nyaut cabe teh. Mesin jahitnya geus. Heeh, mesin jahit gobrak. Wah, ka mana ieu mah gobrak anjing. Sarap beda deui eta mah. Gogolombrang pas ditingali anjing nempel. Urang leuwih penasaran eta ka warung teh meuli bawang. Heeh, meuli bawang ka warung. Kira-kira menu makanan itu apa hari itu? Sangu goreng. Terbaik. Pakai kecap atau enggak? Pakai. Sangu goreng. Pokoknya mah makanan terbaik sangu goreng. Baheula pada saat itu. Benar. Guys, berarti pengalaman-pengalaman anu awalnya dianggap horor merenya itu teh pada akhirnya disampeurkeun mah non lainna naon ternyata. Jika lamun urang misalkan lempang atau kadu motor peuting-peuting sorangan kan mata sok kaburnya Ka mana? Anjing. Maksudnya pandangan sok teu bener gitu. Karena ku soak ningali karung oge juga pocong. Betul, kalau ningali tangkal cau kan juga pocong gitu. Padahal urang can pernah. Anjing. Naon si anjing. Naon cok aing, cima anjing lamun aing di Daniel wae anjing. Denial. Oh, denial goblok. Maksudnya aya karung di tanggal cau atau tanggal cau Lain karung. Pan sia mah kasusna case-na teh jadi karung. Aing mah mun ningali tangkal cau juga pocong teh, lain karung dina tangkal cau. Asa nu ngala cau ditakus cabang. Anjing sebarang teu mah. Kan biasana si cau teh sok dieu bos di karungan.
meh nu maling atau ditandaan eta teh geus asak gitu Oh, aya. heeh. Gitu sok aya tangkal Sok aya tangkal di karungan. lain teu tangkal lah buahna. Oh, Kalau tanggalnya susah. seberapa besarkah karungnya? Anjing. Jadi begini teman-teman. Nah, untuk karung urea. Tolong. Pokoknya mah rame lah. Teh cerik. Urang bingung. Tadi saudara Galih, apakah ada cerita Pengalaman mistik. Pernah ketemu dan kuntilanak pocong Atau kieu tuh. Nah, kumaha. Marane pernah teu bersinggungan jeung paranormal. Oke. Bersinggungan teh Bersinggungan nya maksudnya entah itu non teh komunikasi, ngobrol atau misalkan memakai jasanya. Nah, kalau itu mah bukan bersinggungan, berarti lebih ke keterlibatan, memang melibatkan gitu. Lamun ketersinggungan mah kan memang mungkin lebih ke kebetulan. Oh, jelema eta teh kieu nyanggeus lah. Lagi di jalan misalkan. Di jalan kan bersinggungan ya. Benar. Berarti lamun ieu mah terlibat. Pernah urang ge. Maneh kan tukang nyageurkeun nu kasurupan. Anjing kana teh jadi dulu tuh mode tren-tren. Tapi aya aja pertanyaan ka si aing pernah nyaksian. Si Buluk nepikeun ka sieuneun. Si Buluk mah embung ngabonceng si ieu. Karena Maneh basa eta kasurupan bener eta. Orang gue ngejawab Alah. Soalnya si Buluk kemarin nanya. No. Gue maneh bener teh kasurupan. Orang lebih penasaran nah maneh bertanya deui gitu. Alah. Berarti selama itu di pikirannya. Heeh, karena kan non ngaranna teh hayang mendobrak anjing naon sih teh Gitu. Gitu soalnya kan kamu teman dekat misalkan gitu. Nah, bener teh kasurupan gitu. Meureunnan. Sih bener teh kasurupan urang mah saumur-umur can pernah kasurupan. Tah, aing sarua. Tah sih can pernah kasurupan, aing can pernah kasurupan. Pingsan can pernah. Pingsan aing can pernah. Orangnya pingsan. Pernah ditonjok kungkul aing. Tonjok. Tentara. Kan teu pingsan. Dihabok. Pura-pura. Cuma sok pura-pura pingsan anjing. Oh, anjing bahasa dibegal aing. Dibegal. Dibegal aing si mul anjing pura-pura pingsan daripada dibunuh heuh. Disununuk aing balik dugem. Amun ke perang mah pura-pura pae nya we ditinggalkeun. Goblok. Yang ketinggalan berguna ukur. Tuh si anjing. Kan lah anjing ieu bersinggungan. Bersinggungan. Kasurupan eta. Soalnya eta mah nu urang nyaksian langsung sih ieu kasurupan. Anu keur kegiatan teh mungkin cek bahasa si aku mah keur bersinggungan jeung paranormal. Gitu. Soal kasurupan. Eta ibarat ieu bos. Ibarat urang teh inget tapi teu bisa ngendalikeun awak urang. Urang teh sadar, tapi urang teu bisa ngendalikeun awak. Oke. Naha Ya gitu. Sok. Lamun urang mikirna ayeuna nya sugesti anu tarik pisan. Oke. Gitu. Berarti loba pikiran intina mah. Bisa jadi. Eta pemantikna utama bisa tuh misalkan aing loba pikiran ieu jadi lost control gitu tah. Bisa jadi Depresi eta mah. depresi. Pikiran. Keluar dina diri eta. Anjing. Hayang keluar tinu diri. Urang pernah kasurupan tapi sepersekian detik. Ongkoh henteu tadi teu pernah. Lain lamun si ieu ngomong kitu maksudna teh eta teh naon modelan tadi? Anjir eta kasurupan singkat berarti. Heeh, pesantren kilat. Kesurupan kilat. Itu lamun based on ka dieu tadi definisi kesurupan saya itu berarti aing pernah kasurupan tapi sepersekian detik karena ke arah-arah ting aing nepi ka ujug-ujug ngomong di jalan teh wah anjing cah aing. Hidup macam apa ini? Cah aing tidak ada rokok, tidak ada tai. Cah aing gitu. Karena aing gitu kesurupan singkat di jalan. Tiga film nyiduh aing jadi bekas sadar anjing ku aing ciduhan jelema kabeh. Tuh ternyata aing make helm pulpes. Bau kabeh atuh. Cok ayeuna kieu tadi pengalaman. Ayeuna coba pembuktian. Pembuktian teh karena urang nyaho rekam jejak si Akuy. Mana kan pernah kapananyaan. Tah orang pernah, Bos. Kahiji rek nanya ke naon. Kedua eta work teu gitu. Tah. Baheula urang teh leungit HP. Hah? Diinjem sih babaturan. Leungit. Balik mau balik. Bener. Puguh hiji. Diinjem babaturan. Terus cek babaturan urang anjing leungit cenah kuy. Karena urang satongkrongan jadi aya markas gitu nya baheula teh. Base camp. Sok moek mondok di dinya gitu. Neraka kecil. HP teh leungit di dinya cek babaturan urang disimpen. Anjing.
Tah, teuing terbersit baheula teh anggeus ka pananyaan. Beberapa pananyaan anjing template jawabanna. Cenah. Ieu mah mau aku orang jauh cenah. Kabeh teman ngaramong pasti kitu mau aku orang jauh. Kalau ngomongkeun pembuktianna kan. Sok. Nya alhasil anjing. Maksudnya teu kepanggih. Teu kepanggih, heeh. Mana ngamplopna sabaraha? Ngamplopna hari teh zaman 20.000. Oh, gede dong. Gede 20 pada saat itu SMP kan? 2017 SMA. 2017 nahnya. Anjing. Sia SMA nya 88. 2018. Bener kan? Anjing nah 2018 SMP, SMA salah. Ngorak ya nih mana? 2008. Tah. 2008. Sebeberapa pertanyaan jawabannya template. Karena pertanyaannya kita template. Leungit HP coba mana leungit diri. Itu maksudnya anjing orang lamun dina imajinasi mah sugan ngaluarkeun cai gitu bijil gitu anjing bayangan peta gitu maps. Kumanehna katingali. Oh dina ML biasa orang tang. Karena kan orang hayang magis eta kan. Ya kan anu paling seru tinu santai Mas Dedi. Itu nama kayak eta naon di anjing di Nusirana juga budak. Master and the Beer. Tuyul anjing. Bayi gede. Anjing. Ada sepatu buat mana? Anjing. Kumaha? Maksudnya yang anjir Jadi bisa dimaknai atau bisa nilai bahwa pananyaan eta teh buktina. Pembuktianna ge emang hasil. Gitu. Berarti tidak cek urang. Poin. Tapi ritualna metodena kumaha? Kan pasti beda-beda anu tadi make cai gini kan. Tah aya metode. Sih ngobrol unggul. Jadi jika konseling unggul berenya. Oh, jadi bimbingan. Kieu berarti kieu. Kumaha perkarana atau misalkan kumaha ceritana ngobrol. Hayu mah jauh cenah. Anjing ngomong ke launan teh gini kan. Jauh, orang deket. Amun teh kieu. Amun rezeki nama balik. Poin nu diambil ku aing anjing ieu bahaya aing bisi sudon. Orang mencurigai teman-teman ieu bahaya gitu. Goblok paranormal teh masih akeun anjing eta mah. Bener. Oh masih akeun eta mah anjing. Tapi berarti alusna teh menuntut orang jadi waspada meureun. Bisa. Waspada orang tuh kudu tarapti nyimpen barang teh meureun kitu. Bisa ditusuk dari belakang. Kanebo dulu dong. Kanebo. Itu kanebo. Garing soalnya kebasihan. Gitu. Oke. Mana nih aya teh. Urang sebetulnya boga pengalaman horor. Tapi geus saru udah keur leutik euy. Kumaha nya keur leutik urang keur kelas 2 SD. Umur 8 berarti 8. Tah urang pernah pahareup-hareup jeung nu kitu. Pocong. Anjing pocong. Bahasa kerenna jumping candy. Anjing jumping candy jadi pocong tuh pocong racing. Jumping candy. Kan naon artina jumping candy? Permen ngajeleng. Nah, bener kan juga permen juga cupa-cup gitu. Anjing. Jumping candy. Sugus. Saya yang nambah wae. Goblok gimana nambahan. Oke, next. Yosan. Next. Jadi naon ngaranna teh? Urang keur leutik ke kelas 2 SD. Posisina teh sare di ranjang bertingkat. Kan baheula mah untuk ayeuna ge aya sih kita pada saat eta memang. Tapi nu beusi lain ranjangna. Geus alus euy ieu mah anu geus ku kayu jatiwalana tah nu bieu carana geus alus. Urang teh udang sare subuh-subuh bulan puasa urang ingat. Sare teh jeung indung jeung babenya. Tah, kan lamun bulan puasa mah memang ti jam 2 teh sarudang kolot-kolot teh nyiapkeun sahur dan segala macem. Jam 3 urang ngalilir. Saha? Posisi ieu teh naon ngaranna si ranjang teh urang sarena di handap. Lampu kan di luar otomatis poek ka urang mah. Tah pas ngalilir bari nyang hunyar kitu. Pas beuntak teh Pak di ujung kaki urang aya pocong keur nangtung we kitu mah jelepeng. Gitu pas ningali kitu teu jelas begitu mah poekan langsung urang ngagorok. Oh nutupan kitu ini urang jeung babe datang eta teh geus eueuh we nya. Tah kayak anu teu abus logikana teh ka hiji. Kan ieu si ranjang tingkat kieu teh mun urang nangtung di handap moal bisa karena kan pendek moal bisa nangtung tapi si posisi pocong eta nangtung ngajelepeng gitu di luhureun ranjang di ranjang nu handap di ujung suku urang
Tapi nangtung, tapi kan lamun ku logika Tembus, mah Mak. Oh, eueup meureun. Henteu lain. Itu maksud tembus gitu si pocong. Heeh, jiga hologram Oh, gitu. AI. Urang Anjing AI. Artificial Tah, intelligence. mun bisa mah cicing heula. Lanjut. Gitu urang teh ngagorowok langsung datang set. Tapi urang ge teu ngomong ka indung ka babe aya naon nya. Campeurkeun geus. Ieu teh naon? Tanda pi aya lagi urang teh naon ya pocong apa lain? Tapi da pocong bentukna teh. Tah eta pengalaman urang pernah sakali-kalina ningali papanggih jeung nu kitu. Tapi teuing ya ayeuna lain sompral. Tah urang teh ena teh jadi teu boga kasieun kuy kanu kareta teh. Sanggeus nonton pocong eta. Nonton goblok ningali nonton Netflix kali. Netflix and chill. Netflix and chill. Anjing inner child. Karena kadang mah di urang teh mendapati jika tadi ka Indranya aya sorana. Anjing ada Indra. Ada Indra deg. Hayang ningali awewe we hungkul. Si Indra. Anjing pinter goblok. Nah gitu. Aing ieu. Langsung ayeuna teh lamun misalkan anu kitu-kitu teh. Jadi penasaran. Tah urangnya lakukan anu cek si Muis mun ayeuna naon sampeurkeun we. Pada akhirnya mah jadi katawa. This literally makes sense. Kok kunci. Kunci koncang kan? Kunci koncang kumpan. Gas balik anjing. Tah tapi urangnya pernah sih bersinggungan jeung paranormal. Tapi nu buat urang jadi mikir balik teh. Urang datang ke pananyaan teh nanyakeun diri urang tapi ka batur. Jadi kan gitu kan. Ai urang ku hayang dibaca kumaha urang mah. Tah eta peristiwa eta kumaha. Mana kan pernah salahin kalengitan HP ke pananyaan. Teuing arek naon mun teu salah mah minta pelet. Peristiwa eta menurut orang wajar wae sih. Kadang orang teh kan hayang nyaho sesuatu anu urang teh apal kan dina diri urang gitu. Jadi minta bantuan batur gitu. Urang kan penasaran terhadap termasuk masa yang akan datang dengan mantak sok resep we nempuan zodiak dengan ramalan zodiak. Diambil masih. Bagian butut mah lain aing. Teu percaya zodiak. Teu percaya zodiak. Bagian halus Abi banget. Abi banget. Tapi mana naon ku zodiak? Orang Aquarius. Anjing terus juga. Mana apalnya? Mana apal zodiak sorangan? Apal anjing Gemini dong. Hati-hati sama anak-anak Gemini. Tah aing Gemini anjing. Sok anu ke Gemini teh. Keuangan gimana keuangan? Keuangan Gemini menipis. Teu percaya aing pas kitu bulan ini Anda akan mendapatkan 1 M percaya. Aing Gemini. Aya buktina. Teu. Geus atuh santet eta. Ieu menang saem. Jeung Alphard. Gitu Gitu berarti eta fenomena santet teh dan segala macam teh kuy. Mana is pernah bersinggungan jeung orang gitu. Tuh bisa orang pernah bahasa kan ke SD pernah tadi teh nempo nunggu nanti proses ngubaran. Eta hungkul nempo menyaksikan hungkul. Eta make gimmick naon tah? Ngubarana gimmick agama kah? Ustaz. Make disebut itu ustaz, Pak Ustaz kiai gitu. Lain arek merendahkan ustaz atau kiainya maksudnya pada saat eta make alatna naon gitu. Kan beda-beda kan bisa jadi mun dukun tah juga si aku iki make kalung bawang gitu geuning kudu. Dia jampean hungkul tapi make sorban teh geuningan. Oh, teuing teh jero sorbanna jeung padahal saya di dinya nanya. Pas ekon. Meteran diputer ya teh. Nuku benang circle aya teh circle kan. Anjing juga jeung si Acin almarhum. Rek ngabubut sia mah goblok. Nyen poster kan. Gitu. Oke, jadi gitu teman-teman, menarik ternyata persantetan di dunia ini ya. Karena eta sedang happening di satu Indonesia lah, meureunnya udah mengetahui kepiralan eta. Eta ge loba nu ngarespon kuy pro kontra eta teh loba kan anu tepikeun ka aya direspon geuningan di salah siji akun YouTube oge aya paranormal anu urut dukun santet langsung nyin konten oge ku aing buktikeun cenah maneh bakal geuning segala macem bila perlu tanpa santet pakai tangan sendiri urang maehan maneh anjing goblok tal bantal eta mah nya kan dihapus ayeuna geus dihapus karena eta ancaman pembunuhan kan mantan dukun santet eta merespon si Ferry Irwandi gitu. Emang sih lamun urusan misik-misik sok rame di urang teh jiga baheula kan apa tuh ke SD urang beredar nya di Tanjung Sari. Bulu ucing anjing. Bulu ucing dina kumis akuy anjing. Berarti kemah tong lain kumis ucing kumis akuy. Serius tuh.
Kucing. Heeh anjing. Aya Oke, ke SD karena naon? di sini ayah kucing kan. penyayang. Ulah ngomong kucing. Ulah ngomong kucing ada Meng. Ada Meng. Mengnya punya owner gitu. Iya. Meng baik itu Tuh anjing kita kerletik tadi Kerletik kumaha goblok. Kan kerletik beredar nih kan foto teh di fotokopi nepi ka Oh, nu dicadas pangeran, nu balik futsal, balik main bal. Main bal di foto Di foto langsung Heeh, aya kuntilanak. nepi ka si foto eta kan di fotokopi dijual Heeh, dijual pernah orang gopean. dengan harga gope. di SD kan. Iya cenah. Tai. Dipikir-pikir aing mending meuli pada saat eta mending meuli Meuli software, Photoshop. stiker Peter Pan. Jualan kan aya stiker Peter Pan eta jeung tah fotokopian eta. Tapi nah bisa nepi ka kabeh. Eta aya kejadian tadi Kabupaten Sumedang bener. Fenomena kan eta nya. Fenomena bisa nyebar secepat eta padahal media belum semasif sekarang anjing. Heeh. Tah goblok menarik eta. Kajamanan teh aya pan. Apa? Apa ke mana teh? Introvert. Jadi dulu teman-teman yang nggak tahu tuh di Tanjung Sari khususnya Kabupaten Sumedang mungkin ya. Ada rekan bukan rekan ya, ada fenomena anak muda yang pulang olahraga mungkin nggak tahu main bola. Orang muntah sara eta kantongna aya da Nike tulisanna teh ya. Jadi dipoto berempat atau bertiga atau berdua nggak tahu pokoknya aku lupa. Bersatu Kita teguh. Cerai kita. Sampai dekat. Siap. gitu konteksnya. Ayo dipoto gitu. Jadi dipoto bersatu, dipoto sendiri, tapi aya nu maturan di tukangna kuntilanak bentukna teh. Karena pada saat itu kan kamera ge belum sejernih sekarang. Baheula 3GP memang PGA nya. Gitulah. PGA. Anjing ada MI. PGA we gitu. Gitu kuy. Nah itu kan nya fenomena cepat menyebar. Jadi Yes, soal-soal anu menarik sih. Menarik. Itu udah Sirina naon coba. Si anjing nu jujuk siri bae kitu teh nyaho aing mah kadang-kadang na otak si aku itu ting naon jujuk siri we aing teh bisa menerawang. Jadi antara ngeledek atau naon teh bingung si anjing. Tuh cek aing dengar eta goblok. Teman-teman klan tah anjing. Tembak meureun. Wah, gitu anjing kan masih Agus Sirian tembak we. Gitu. Oke. Menertawakan. Tapi urang kasih bulu kayak ngakonfirmasi deui euy. Tapi nanti undang bulu ke sini ya. Nyobain ya. Saya tah ya orang yang nanya, saya tah pernah menang fenomena aneh oge. Balikeun si Upay. Eta balik penting-penting. Caspernya. Heeh anjing. Jadi Oke. Nah, si eta balik cenah di salah satu gang. Ani ngali juga kain bodas beureun. Kenal. Malahan macana jiga si saha cenah. Si anjing Kan juga orang lah gitu ya. Orang. Penasaran disampeurkeun, pek teh ngapung cenah. Henteu. Leungit. Jadi sep gitu tah. Leungit ngapung jadi hologram nipis geuningan si opacity-na jadi leungit, si bulu teh kitu lain ngapung. Tapi we menjauh. Goblok. Teruskeun eta mah da konteksna carita urang mah ngaleungit lain ngapung. Teruskeun konteksna mah. Pas di dekatan nya eta hilang gitu. Pas rek dicabak teh tembus. Leungit katang lain tembus. Kumaha eta? Eta kan urang yang nanya deui bener atau henteu gitu. Baheula teh atau anjing eta kita kan logos, bos. Logika. Jadi teman-teman kita tuh banyak yang pakai logika dan no mitos. Rasio Semuanya itu zaman kita ya dulu ya. Banyak yang ngobrol gitu ya. Kayak itu. Iya salah benernya nama ngobrol-ngobrol santai heula we kopi udut. Geus lah tinggalkeun heula eta masalah-masalah horor Casper. Nya kurang leuwih meureunna anu kitu mah kan subjektifnya jadinya gitu kumaha kepercayaan atau keyakinan masing-masing we pada akhirna entah eta empiris atau henteu. Tah ayeuna mah mana keur sibuk naon kuy? Urang keur sibuk bekerja lah paling. Bekerja. Dudunya Bekerja, berkarya, bertaruh seluruh jiwa raga memanjangkan hidup. Eta benar kan. Tapi mana teu hayang bobogohan? Anjing menikah kapan? Baca punya pacaran, cuma lamun ke AWB teh hayang teh nu luhur anjing terasa sadar diri anjing. Si goblok tolol anjing. Aing Setuju. Lelaki mana yang enggak mau
Yang cantik sok. Lelaki mana yang enggak mau yang cantik? Lelaki ini. Ayeuna mah tong neangan nu cantik anjing nu mau heula we. Lelaki mana yang mau ke aku gitu we. Enggak mana sok. Naon? Nempo awe tina naon heula. Hati urang mah. Anjing. Ya, sih. Tapi kan si cantik eta henteu mutlak. Betul. Jadi Tapi mana masalahna anjing tina jabatan ke jauh anjing sih ieu pernah sih. Awan Wah, ku aing ceritakeun ke di episode selanjutnya anjing. Cintana anjing ka wah edan anjing. Putri Raja. Ratu Catrik yang menikahi Putri Raja anjing. Edan. rakyat jelata. Heeh. Cintana teh bukan nama anjing gaweana teh. Pokoknya mah embung nu biasa-biasa. Oh, anjing diajarkeun filsafat geura si anjing. Karena ge ketemu pertemuan pertama dajal filsafat. Langsung aweuna teh nga-WA anjing ka si Buluk. Bea katu ayeuna moal episode selanjutnya Anjing. Ini teman anjing bae. Ini teman ajak pulang cenah anjing aku lapar. Dari tadi ngomong wae lieur. Eta bisa dikonfirmasi langsung kasih Buluk. Bisa anjing jadi kayak bahasa kalian nanya ke Esper, nanya nu bieu oge kasih Buluk. Eta anjing lulus goblok ya eta. Gara-gara di ospek ku si anjing. pelatihan kan survival Menahan lapar. Ya, siap. Mun Muis kumaha Muis? Untuk apa? Tersibuk naon? Saya sekarang sibuk ngurus incu. Aku udah punya incu 2 dan saya sekarang sedang menikmati hidup karena hubungan saya itu udah 5 tahun menikah dan sekarang enjoy. Lihat istri di rumah eta urang mah kegiatan. Naon nanyakeunana eta kegiatan urang mah kitu hungkul eueuh deui. Flexing eta mah flexing untuk ukuran urang jeung si aku. Oh, soalnya mana jara romblonya cantik. Gerak kawin lah. Beda kuy. Bedakeun mana jomblo mana single. Tok naon? non deh Lamun jomblo mah nasib, urang mah single. Ai nasib. Single mah prinsip. Anjing, di single mah prinsip, lamun jomblo mah nasib. Gitu. Mana naon kuy? pilihan Pilihan. Berarti kata-kata hari ini harus punya pilihan. ketika kamu tidak memilih, Ya kamu bersiaplah mengikuti orang lain gitu. anjing bener. Karena tidak memilih juga memilih kan? Heeh. Kosong adalah isi. Isi adalah kosong. Kunci. Tom Begitu teman-teman. Samcong. Berapa menit, Det? 1 jam 6 detik. Oh, ya udahlah sampai 1 jam 15 weh. Nya, kagok lah. Ieu closingna urang rame kere. Sebetulnya mah Sebetulnya kalau baca ceritain, cuman ya karena kita berhubung episodenya berubah-ubah, mudah-mudahan itu semakin rame ya kesananya episodenya. Jadi untuk program ini juga belum ada namanya, Red. Pro app. Mungkin teman-teman warga-wargi bisa ngasih masukan tuh untuk nama program. Boleh sok. Boleh. Ngasih masukan nama program atau tolong bahas dong dulu Tanjung Sari tah gitu atau di mana gitu Sumedang seperti apa gitu Tanokar itu gitu. Biar nggak habisin ide gitu. Sejarah-sejarah. Nah, orang yang heula nyabahan teu ngaguluyur ngacapruk teuing gitu. Soalnya dari kemarin kita ngacapruk jeung telat ngaret 3 jam. anjing tolong. Geus magrib janjianna teh ieu teh syuting teh. Iya bersih. Mulainya jam 10. Anjing ini pamajikan aing jajina jam 11 ya jam 10 balik jam 11. Angkot ambil nepi ka subuh. Tadi kitunya di belakang kamera mah. Pencitraan. Say maaf say. Mau nonton. Mau nonton si saya lagi. Nonton nih sayang I love you. Oke, Nah, kebetulan ya hari ini teh kita syuting teh baru saja 1 hari yang lalu kemarin nyaeta pilkada. Kumaha menyikapi eta kuy nyoblos teh kuy pilkada? Nyoblos dong. Pilkada sekarang tiisen, Bos. Iya. Jadi tidak terdengar hingar-bingar anu masif gitunya. Anjuran ke masyarakat masif. Sekali mah bae abaikeun atuh. Bae abaikeun atuh anjing aing teh tong dianggap teuing. Aing tong dianggap eueuh nya. Anggap eueuh. Anggap eueuh. Berkamuflase dengan ding-ding kamu. Anjing tah aku teh tiba-tiba Boker kasurupan anjing. Aku kasurupan terus tiap hari. Nyoblos? Tidak. Kenapa? Kan kenapa? Meh aya contoh nu non demokrasi. Bisa jadi kan telat udang. Nah, alasan atau penyebabnya kena naon gitu. Nah, betul nyoblos. Say?
Saya euy mah si saya euy. Lanjut. Maneh heula anjing nanya naha teu nyoblos. Emang henteu urang mah. Karena alasannya Malas. malas. Urang memang henteu. Urang ge Entah eta pencoblosan non ada presiden pilkada emang henteu urang mah gitu. Malas. Kan memang teu boga KTP. Urang bodong-bodong. Oh, anjing gua WNA sih mah. Gitu. Nah, geus sakitu jawaban. Geus bae. Abaikan. Urang nyoblos. Karena aya sangkut pautna fenomena pilkada ataupun pencalegan jeung santet. Tah. Anjing. Eta teh henteu hiji dua saapal urang calon-calon teh datang ke pananyaan. Lewat jalur mistik gitu. I see. Selain serangan pajar teh gitu. Gitu maksudnya teh urang teh. Kumaha? Anjing panjang Anjing. Aing mikir. Wow. Gitu. Gitu. Mas lah berarti merenya urang teh merenan pamirsa. Karena kalah. Karena si aku pernah menyakseni oge Anu basa keur si aku pada saat itu mungkin keur ngumbara lah nya di Tanjung Sari di hiji lembur. Nyantri lah mondok si aku Oh iya anak kobong dia teman-teman. Iya ke seorang guru dan si aku menyakseni eta bahwa loba pejabat ataupun anu rek berkarir di politik dan segala macam. Tah datang ke pananyaan ka guruna si aku gitu. Eta kan lewat jalur lain lebih ka mistis ente sih. Jadi meta saran doang. Saran doang. Jigana kenapa baheula dengan raja-raja punya penasehat? Tah jiga kitu. Minta nasehat kumaha baikna gitu. Eta sih lebih kitu lamun anu magic gitu kudu gitu urang can pernah. Mengbal oge kan sok magic anjing make endog. Di gawang terus mawatan kuburan malah naonnya. Termasuk persaingan dagangan, Bos. Naon tah? Nya jiga nu kamananyaan dengan misalkan boga saingan kompetitor lah katakan kompetitor. Aya dengan cerita anjing ku tanah kuburan di auran. Gitu. Kala urang pode pernah ya teman urang gitu. Jadi ibarat si eta dagangan teh jual-jual barusuk. Hah? Busuk, barusuk sugana barusuk anjing. Sugana dagangan barusuk. Barusuk gitu. Daganganna lobanya jadi jamak barusuk. Terus ningali anjing nah aya taneuh naon gitu. Repek tanah Lembang. Sumpit kasih sumpit. Oke. Tanah kita closing ya bentar nih. Tanahnya buatan urang yang karena anjing iya tanah kuburan anu ngaheurean urang gitu. Tah kan bahasana ngaheurean deui. Noya. Anjing cat calling neng hang diheurean. Hey. Suarana teh dipalsetkeun. Teruskeun atuh heurean. Kan jadi warga-wargi bisa dibedakan ya antara ngaheurean jeung disantet gitu. Bisa lah eta kan menjadi perubahan mungkin iya bos. Jadi lamun santet mah terlalu sakral merenya ngomongna misalkan orang ya arek ngirim ke seseorang misalkan dengan wujud nyingsieunan make Gojek, GoFood ngirim make energi lain gitu. Santet mah dengan non teh visual anu serem misalkan anjing nu datangna teh Bondowoso Bosowada atau naon gitu. Bondowoso mah bisa jadi tempat Bondowoso mah tempat nu lucu gitu kan. Datangkeun Bondowoso. Da Bondowoso mah tempat goblok. Maunya datangkeun daerah anjing. Aku datangkan Bondowoso anjing datang goblok teh Bondowoso gebeli jeung Jogja anjing sekeren. Aku datangkan. Ya, jadi gitu antara santet jeung heureun jiga nu bieu eta retorikana mah pergeseran makna gitu baheula kan nyaritakeun aya hantu Bondowoso padahal mah hantu Bondowoso teh gede kan bisa aku ngomongna ngadatangkeun Bondowoso. Ya bisa jadi kata lain kan si Bondowoso. Bisa jadi kan lamun misalkan urang ngaheurean mah da ngadatangkeunna nya jurig-jurig anu secara visual teu serem-serem deui gitu. Oke. Anu serem standarna di mana anu serem? Film kan proyeksina berarti. Contoh tinu film. Contoh tinu film sih urang. Soalnya ya jurig lucu, ya jurig serem. Kumaha jurig lucu? Jurig lucunya si manis jembatan Ancol. Cantik gitu. Bergaun merah. Si anjing.
Casper hantu baik. Oh, sudah hantu baik. Hantu baik. Oke, sudah saatnya closing ya teman-teman. Bye. Jadi gimana? Gitu. Jadi Tutup sama sesepuh kita ya. Silakan Ang. Tutup. terus sesepuh oge. Yang dituakan. Psikiater aing anjing ya sebenarnya mah. Psikotes. Aing lamun ditesim kasih ya. Gitu. Iya, gitu teman-teman. Anjing jadi teman-teman orang ge. Warga-wargi, kawan-kawan, sahabat, anjas. Kanda. HM. Gitu. Fenomena santet teh ternyata iya kan tadi orang mengangkatnya di si Ferry Irwandinya. Dan pada akhirnya mah tidak pernah terjadi apa-apa gitu. Dari ancaman beberapa puluh paranormal atau dukun santet teh dengan testimoni cenah siap ke kurang jam sakieu jam 12 segala macam dikirim santet dan segala macam. Pada akhirnya di detik itu pernah terjadi kasih Ferry Irwandi eta teh. Karena mungkin anu tadi teh aku udah pasti step-step nak gitu. Karena mungkin jauh jadi orang teh bisa merhatikan secara langsung jelemana. Jadi moal nepi santet lagi gitu kumaha we ngahack gitu. Nya untuk orang pribadi mah mungkin memaknai santet eta sendirinya jika kitu lah. Kurasionya lah mendiudagna kurasio gitu. Jadi gitu teman-teman, alhamdulillah ya udah kita bahas semuanya tentang persantetan ini. Karena memang deket yang lekat di kehidupan orang masing-masing di kondisi sosial. Betul. Meureun. Untuk warga-wargi juga bisa ngomennya. Komen bisa boleh. ceritakan kisah-kisah yang menurut warga-wargi menarik. Soalnya masih kita bahas banyak lah kayak jembatan cincin juga tuh belum kita bahas ya banyak. Sekali itu yang jadi podcast horornya. Bener. Tekudu gitu dah. Tekudu. Bebas goblok. Terjadi hantu anjing. Ulah jadi ngemis ide. Untuk anjing kita. Kurang teh manusia kreatif. Episode selanjutnya kita ngebahas apa? Sebetulnya ngebahas. Kalah kuy itu sebetulnya orang jelaskeun Di closing goblok closing teh tadi. Nya closing. Saat can ditutup teh itu sebetulnya itu podcast naon sih gitu kan. Nyelap. Nambahan sih eta mah nginum teh. Nginum teh nambahan nih beak. Anjing manusia Gitu aja. jadi podcast itu memang warawiri teh jelas we Warawiri itu jelas kita menemani warga-wargi dengan obrolan-obrolan kita. Ya, jadi jangan berharap ada edukasinya juga meureunan. Minimal ngedengerkeun sara-sara urang teh ASMR. Cek aing ge nya Eta arahna sesarana. Dustin. Iya si Dustin tah. Si Dustin si anjing. Gitu. Ini Terus kena gua- terap anjing si mah Ya, lu geus kena gitu terap lah. baca ngomong. Ku sebetulnya menurut sebutkeun mah ieu. Budak geus 2 kan? Benar. Tuh anjing teh kitu. 2 Teu rek tilu. sok opat. Iya closing Ya gitu, sakitulah closing nama. Nah, segitulah. Tidak untuk menyimpulkan sesuatu beren podcast itu. Jadi ke warga-wargi kita hanya menemani warga-wargi Iya. menjelang tidur. Menjelang tidur bisa mendengarkan kan bae layar sama pareman darah ruji tinggal dibeungeun. Sakitu. Tadi teh ka sumpak. Bisa. Geus, untuk closing mah orang mah geus sakitu moal beres-beres. Jadi setiap episode teh closing teh lila. Urang mah geus. Akhir kata hatunun buat warga-wargi semua yang sudah mantengin. Jangan lupa buat mantengin lagi di episode selanjutnya. Betul. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.